Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Dina sababaraha bulan kapengker sapertos anu diberitakeun ku berbagai media, baik media cetak, media sosial, oge media televisi, bahwa parantos terjadi berbagai musibah anu tumiba ka negeri urang, dikawit gempa bumi, tsunami, banjir, longsor sareng sajabina anu kajadian eta ngajadikeun urang sadayana prihatin jeung sedih. Sedih karena musibah eta tumiba ka dulur-dulur urang, di mana akibat tina musibah bencana alam eta seueur pisan dulur-dulur urang anu wafat hingga ribuan jalmi. Rumah-rumah penduduk jeung fasilitas umum oge mengalami kehancuran. Seueur jalmi anu nangis karena kehilangan bapa sinareng ibuna. Loba jalma anu bingung neangan jasad anak jeung dulurna, geus puguh ari kalengitan imah-imah nama. Kesedihan jeung keprihatinan eta tambih-tambih deui ka urang ketika urang sadayana ngadangu bahwa sababaraha dinten ieu Gunung Semeru erupsi anu lagi-lagi menelan korban luar biasa. Maka kumargi kitu Imam An-Nawawi dina kitab Al-Azkar ngariwayatkeun hiji hadis anu intina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacida nganjurkeun ka urang sadayana kangge senantiasa maca istirja di saat musibah tumiba ka urang, nyaeta ungkapan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanyanyana urang sadayana teh eta milik Allah, sareng sanyanyana ngan saukur ka Allah urang sadayana bakal balik. Allah ngejanjikeun pikeun jalmi anu ngucapkeun kalimat tarji di saat datang musibah mangrupa rahmat sinareng anugerahna. Ya kitu deui, Allah bakal masihan pahala sinareng panggentos anu langkung sae pikeun eta jalma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat hafizakumullah, terkait musibah ieu maka Nabi kantos ngadawuh, haddatsana Hafsun an Laisin an Syahrin qala zulzilatil madinatu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Nyarioskeun ka urang sadayana Hafs ti Lais ti Syahr anjeunna nyarioskeun rehna kota Madinah pernah mengalami goncangan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat eta Nabi ngadau sanyanyana Allah masihan peringatan ka aranjeun, maka aranjeun kudu inget ka Allah. Kejadian serupi itu oge terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sapertos anu dikutip dina hiji keterangan rawahu Ibnu Uyainah an Ubaidillah bin Umar an Nafi'in an Safiyyah qalat zulzilatil madinatu ala ahdi Umar hatta staqatis sur faqama fahamidallahu wa asna alaihi thumma qala ma asra'a ma ahdastum wallahi
la in 'adat la akhrujanna min baini adhurikum. Ngeriwayatkeun Ibnu Uyainah di Ubaidillah bin Umar di Nafi di Sofia, anjeunna nyarioskeun bahwa Madinah pernah terjadi gempa di masa Umar radhiyallahu anhu sehingga pagar-pagar robah. Maka di saat eta Umar ngadeg serta memandangkeun pujian ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Umar nyarios, naon anu ku anjeun dipigawe geus merajalela. Demi Allah, lamun aya kejadian gempa deui maka kaula bakal keluar ninggalkeun anjeun. Dina nganalisis masalah anu sarupi eta, Sayyidah Aisyah sakumaha anu dikutip Imam Hakim dina kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim kantos ngajelaskeun anu inti sinareng kasimpulan tina eta hadisnya itu yen musibah demi musibah bakal terus tumibah ketika masyarakat geus wani ngahalalkeun zina sareng geus ngabiasakeun minum khamar atawa minuman keras. Maka di saat itulah Allah bakal merentahkeun bumi supaya gempa bencana alam di mana-mana. Lamun maranehanana tobat maka kersaning Allah gempa jeung musibah lainna bakal eureun. Tapi lamun maranehanana teu tobat maka gempa bakal ngahancurkeun jeung ngabinasakeun maranehanana. Salah sawiya sahabat anu namina Anas naroskeun, wahai ummul mukminin Sayyidah Aisyah, uqubatun lahum, nah ari ieu teh hukuman. Maka ngawaler Sayyidah Aisyah, rahmatun wa barakatun wa mau'idatun lil mu'minin wa nakalan wa sahqatan wa adaban lil kafirin. Ieu teh rahmat, berkah, nasihat serta pelajaran pikeun jalmi mukmin jeung azab pikeun jalma kafir. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Maka berkaitan sareng hal ieu anu kedah diemutan ku urang sadayana, bade kumaha lengkah urang sadayana ayeuna dina menyikapi bencana sinareng musibah anu kiwari tumiba ka dulur-dulur urang. Kahiji, sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, urang kudu silih bantu sesuai sareng kemampuan urang. Ningalikeun pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Muslim, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sing saha jalma anu ngaleungitkeun kasusahan jalmi mukmin, maka Allah bakal ngaleungitkeun kana kasusahan eta jalma dina poe kiamat. Sareng sing saha jalma anu ngabantu tina karupekan hiji jalmi, maka Allah bakal ngababarikeun urusanana eta jalma di dunia jeung di akhirat. Nya kitu deui sing saha jalma anu bisa nutupan aib jalmi mukmin atanapi jalmi muslim, maka Allah bakal nutupan aibna di dunia jeung akhirat. Allah bakal senantiasa nulungan hambana salami hambana daek nulungan dulurnya. Hadis riwayat Muslim. Walhasil namun urang mampu kangge masihan bantuan mangrupi harta banda, urang sisihkeun sebagian harta banda urang kangge dulur-dulur urang melalui instansi anu biasa dipercaya sapertos Baznas, PMI, sinareng lembaga penyalur bantuan lainna anu kredibel. Namun urang mampuhna kalawan tanaga, urang sumbangkeun kemampuan urang kalawan menjadi relawan di tempat bencana. Namun urang teu mampu nyumbangkeun baik hartanya kitu deui tanaga, minimal urang sadayana biasa ngadoakeun aranjeunanana supaya aranjeunanana dipasihan kasobaran sareng katabahan dina menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dina raraga menyikapi musibah jeung bencana eta, urang kedah sabar. Makna asal tina sabar teh nya eta nahan. Secara syar'i pengertian sabar sakumaha anu diungkapkeun ku Ahmad Farid dina kitab Tazkiyatun Nufus. As-sabru habsun nafsi 'anil jaz'i wal lisani 'anit tashaqqi
wal jawarihi al-lagamil hudud wa syaqqis syiyabi wa nahwihima. Sabar teh nyaeta nahan diri tina sikap aral, nahan lisan tina ngeluh, jeung nahan anggota badan tina nenggeulan pipi, nyoehkeun baju jeung anu sarupa kitu. Jadi sabar lain ngan saukur hiasan bibir, tapi oge pagawean hate jeung anggota badan urang. Katilu, sikap anu kudu dilakukeun ku urang dina menghadapi terjadina musibah atanapi bencana anu tumiba ka urang, nyaeta urang kudu ridho yen eta teh tatangtuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Majah ngariwayatkeun hiji hadis, inna izamal jazaa'i ma'a izamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman idtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu syakhatu. Saknyana gedena balasan sesuai sareng gedena ujian, jeung saknyana lamun Allah cinta ka hiji kaum maka Allah bakal nguji ka eta kaum, sarta sing sajalma anu ridho maka eta jalma bakal meunang karidhoan Allah. Tapi sing sajalma anu teu narima atanapi teu resep kana naon anu jadi ketentuan Allah eta, maka eta jalma bakal meunang kamurkaan Allah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Begituna hayu urang ngadua ka Allah supaya bencana demi bencana anu tumiba ka urang, kitu deui anu tumiba ka dulur-dulur urang ayeuna segera berakhir. Kalayan urang ngalobakeun introspeksi diri tur ngaevaluasina, taubat tina sagala dosa serta berusaha ningkatkeun ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bencana alam teh peringatan Allah, peringatan kangge ningkatkeun ketakwaan, peringatan kangge ninggalkeun migawe dosa, sareng peringatan supaya urang tobat. Lamun sakirana penduduk hiji kampung ariman sareng tarakwa ka Allah, maka pasti Allah bakal ngalimpahkeun ka urang kaberkahan di langit jeung di bumi. Mugia dulur-dulur urang anu kiwari dilanda musibah, khususna Lombok, Palu, Donggala, Lumajang, Jawa Timur, serta dulur-dulur urang anu aya di sekitar Gunung Semeru dipasihan kasobaran, katabahan, kekuatan, serta kemudahan dina menghadapi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faidin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.